Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendak deui sareng ibu. Dinten ieu ibu bade ngadugikeun materi kalimah aktif jeung kalimah pasif. Barudak sataacan urang kana kalimah aktif sareng kalimah pasif, urang mengenal heula unsur-unsur kalimah. Dina basa Sunda teu jauh benten sareng basa Indonesia. Eta gaduh unsur kalimah. Di basa Sunda aya 4 unsur kalimah. Anu kahiji jejer nyaeta subjek, anu kaduana caritaan nyaeta predikat, anu katiluna udagan nyaeta objek, sareng anu kaopatna katerangan nyaeta keterangan. Nah, barudak saatos urang apa kana unsur-unsur kalimah ieu, ayeuna urang mulai kana pembelajaran kalimah aktif jeung kalimah pasif. Kalimah dibagi dua, aya kalimah aktif jeung aya kalimah pasif. Kalimah aktif nyaeta kalimah pagawean anu jejerna nuduhkeun panglaku pagawean anu kaunggal dina unsur caritaanna. Atawa oge bisa disebut kalimah aktif nyaeta kalimah anu subjekna ngalakukeun pagawean. Sapertos ieu conto aya di gigirna Al-Kautsar keur nyieun kliping. Al-Kautsar nyaeta jejer, keur nyieun nyaeta caritaan, kliping nyaeta undagan. Kalimah pasif nyaeta kalimah pagawean anu jejerna nuduhkeun nu ngarandapan atawa nu kakeunaan pagawean. Atawa kalimah pasif mangrupakeun kalimah anu subjekna dikeunaan pagawean. Sapertos contoh di gigirna kliping dijieun Al-Kautsar. Nah, kliping undagan dijieun caritaan, Al-Kautsar jejer. Kumaha barudak? Mudah-mudahan barudak paham kana materi ieu nya kalimah aktif jeung kalimah pasif. Ayeuna ibu bade ngadugikeun contoh nu sanesna. Di dieu aya contoh kalimah aktif anu dirobih kana kalimah pasif. Nomor hiji nyaeta Syifa maca novel. Nah, dirobih kana kalimah pasif. Janten novel dibaca Syifa. Teras contoh anu kaduana Nyoman nyieun janur. Dirobih kana kalimah pasifna janur dijieun Nyoman. Anu katiluna Dimas ngadagangkeun baso. Dirobih kana kalimah pasif janten baso didagangkeun Dimas. Nah, barudak sakitu materi anu ku ibu didugikeun. Mugi barudak sadayana paham kana materi ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.